Nah, orang mapai heula kebon tah, kebon bawangnya tuh. Kadieu we mapai galengannya. Tuh, kadieu nya belah teh. Tuh. Tinggalnya ya kurang kumaha aja. Kabupaten Bandung lega kene. Tuh. Tuh, itu kebon bawang beureum. Tuh nya ku abinya sampai ka mana. Tujuannya ka saung itu. Tuh pas sore mah kieu we abi mah nya ka saung tetangga namina juga abi saung impian akuna oge nya. Jadi sehari-hari teh nya kieu we tuh. Tuh. Pas enak ka dieu nya. Oh, ieu naon ieu? Oh, ieu teh bubuk ragaji teh sae nya kanggo ieu. Tuh, ayeuna mah kapali dieu. Kacamata rabi mah tos kudu macat teh kudu ngangge ieu. Itu dia saung deh nya. Tuh itu saung. Di gedean angke abi kadinya nya eta mah nu saung ieu heula we. Saung Abah saha teh nembe teh nya. Oh, kemarin masih kena ecayan. Nah, ayeuna mah saat itu halodo ponten baraya. Halodona ya pisang. Enak ka dieu. Itu ge saung hiji deui. Nya. Ke kadinya hiji-hijinya. Anu mah kadi heula we ka saung ieu ye. Mun saung baude mah sering pisan abi mostingkeun. Nah, ini mah saung ieu. Tuh, tapi enak kamari mah ieu teh aya caian. Ayeuna mah saatnya saurna teh jadi dipake ieu kayu jengjeng apa kayu albasia. Tah, tinggal ieu saungna nya. Yo, ieu-ieuna pamirunan seuneu kanggo naheul cai disuluhna nya. Ni enduh ni endah pisannya. Enak ka itu jalan deui nya. Tinggalinya ih. Di waasnya. Abi teh di dieu ading kita sehari itu nu saung itu nu asok abi ieu ke tamannya ku abi dipostingkeun deui nya. Tuh, tinggalinya. Tuh senangnya barayanya. Ikuti terus pokoknya namanya perjalanan saung impiannya. Da abi mah sehari-hari kieu di saung we. Mun teu ka Caringin 3, untuk ka Cibanteng. Pokona mah aya waktu nya ningalian di kayan kebon lah. Termasuk dia saung-saungna namanya juga saung impian. Yuk balayan yuk. Alhamdulillahnya nuhun pisan pas ningali postingan abi nya.